Aduh, dak kumaha ieu lalampahan poe dieu urang. Makaning bagian store emok ayeuna teh sakedeung deui geura tukang bang emok teh datang. Mangka gadekeun geus teu boga, jualeun komo yeuh kuring mah. Heuh kuring sakadina ka dieu teh ieu. Susuganan boga duit kuring teh nek pinjem ke store emok. Muduhan ngadenge Mang Uyak geus ngajual si Elizabeth, kuring teh sugan we atuh boga. Dengekeun marukankeun. Boga salaki teh apa nurus tunyung aing mah. Apaan duit ladang si Elizabeth teh beak dipake main slot atuh. Tapi katu si Redondo ge embawa barang lebok acan da meureun ingat ke si Elizabeth. Malahan mah ieu si emak ge teu nyahoeun ngurusna. Mama nggak mau tahu asal si Elizabeth balik lagi ke emak. Ngeus tuh darling lah, tong diomong-omong wae nu geus mah geus. Kuring kapok geus moal sakali-kali deui main slot. Ari sakadang darling rek kamana deui eta. Ayeuna mah darling marek ngurek we beb sugan menang ilham keur ngurek di sawah. Heueuh darling, kumaha dinya we jika itu ah. Permisi, Bang. Ya. Tanya rumahnya Mang Uyak sebelah mana? Tar dulu. Oh, tahu Neng, itu sebelah sana aja langsung belok ke kanan. Oh, belok kanan. Iya. Oh ya, makasih. Permisi, betul di sini rumahnya Mang Uyak sama Umi Surti? Iya betul Neng, leres pisan. Kek. Ari Neng teh dari mana? Jeung sahanya asa kakara ningali? Pura selingkuhan si Mang Uyak eta teh. Ah, maknya dedegan kitu salingkuhan. Eueuh ulas teuing jelema kitu mah. Mun nagih pantes, nu nagih paling oge eta mah. Saya Donna dari Jakarta. Kebetulan mau tahu daerah Rancakalong. Mau cari tanah daerah sini. Dikasih tahu sama Mang yang di jalan itu, nggak tahu siapa namanya. Oh begitu lalakonnya. Boleh Neng Non. Tapi si darlingnya tadi teh lagi berangkat murah ke sawah. Kalau mau, mari saya antar. Mana sih ini jalannya?
gede liang deui eleh liang bujal si bebeb mah ya. Ieu mah jangan aduh belutna galak sih gana ya. Nah, kudu diparancahan heula ya mah ya belut ayo. Aduh. Kurang jampean ye jampe nu tibah iros. Bismillahirrahmanirrahim. Nu kumelik di jero cai, nu kumuliang di jero liang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu kumelik di jero cai, nu kumuliang di jero liang. Panon cureulek, panon cureulek, panon cureulek, panon cureulek, panon cureulek, cureulek, hakong haceut, hakong haceut, hakong haceut. Dah, ya. Terus naon deui wae eta si bebeb gegeroan nyaho batur keur anteng keur resep ngurek. Hai Mang Uyak, bisa ngurus sebentar nggak? Ada perlu sama Mang Uyak? Aduh, ada apa ya non? Ini rarewas ya teh. Ayo kita mari ngobrol di saung non. Ayo. Ada apa neng? Aya naon? Ini asal reluas kieu ieu teh. Saya lagi ngurek di sana dipanggil-panggil sama si bebeb. Jadi gini Mang Uyak, kedatangan saya ke sini itu saya tertarik dengan keindahan Rancakalong. Oh, iya non. Nah, kalau bisa Mang Uyak bantu saya cariin tanah seluas-luasnya di sini. Saya kayaknya mau tinggal di sini. Itu Mang Uyak. Oh, iya begitu. Iya. Cengkeu kita sirah bagi beg waloncer beheungna teh. Begitu neng. Tenang, di sini mah banyak sawah. Di sana sawah. Di sana sawah. Di sana sawah. Banyak. Coba punya siapa itu neng? Punya Pak Haji Wahyu neng. Bukan punya saya. Kalau bisa saya butuh sebanyak-banyaknya Mang. Kalau masalah harga itu nggak jadi masalah. Mang tinggal bilang aja ke saya. Oh siap non. Siap. Makadalah beb kieu carana mah ye urang bisa nebus deui si Elizabeth. Kenapa? Padieu malikna ngomong teh ini sok kemana karep mata teh. Masalah sawah mah nu Jang Deden, nu Haji Wahyu tuh, nu Haji Daun. Ai hargana alus mah urang olo sugan daekeun. Heuh sugan ya atuh darling. Teu dibikeun wae urang tamakeun ka Bah Iros. Tamakeun. Naon kamari ge ilaing mah darling? Aing ngising we tuluy. Yeuh ari kitu teh ikhtiar teh nu bener. Ikhtiar beb. Nya, tapi ikhtiar teh nu kumaha heula. Jelema gering teh lain kudu ditetamakeun. Tuh ubaran ayeuna mah ka puskesmas, ka bidan desa, dokter loba lain ditetamakeun kumaha mun kawas aing kamari. Ya udah gitu aja Mang Uyak. Saya Ya, serahkan siap, semuanya ke Mang Uyak. Kalau nanti udah ada kabar kasih tahu saya aja. Saya siap, Non. banyak keperluan. Ya siap non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam non cantik. Aduh, apa? Berompok bekok. Kita bahen nol nerekom gitu.
eta lalampahan lurus tunyung rek kitu wae. Itu si lurus tunyung.